Halo Bray. Ayo, kurang kepancenan tugas di juragan ya. Tapi daripada pusing, kurang mending ilmu renang benar tak? Yuk. Putra Giri Kerangkeng. Sombong-sombong bisa. Pendek bisa. Kumaha ya. Aduh. Jadi alah, juragan. Damang juragan. Aduh, salim, juragan, salim. Oke, ya. Itu naon tadi? Hah? Alah. Neangan si Eneng orang depannya. Neangan si Eneng. Itu neangan si Eneng kunaon kalau cocok edan. Wah. Nama deh cocok edan. Cocok edan mana? Baris. Baris. Oh, baris. Turu baris. Baris. Gade yuk. Amana. Oh. Ayeuna tugas ti kaula kumaha? Nyetita ngurang tehnya juragan. Jadi si otot-otot teh tergerak urang tehnya. Langsung jadi butuh hiburan. Bener?
kajak di dia aya Tapi singa dangdut. Jadi aduh nyakup. Singa dangdut di mana ya? Singa dangdut. Juragan teu apal gitu. Udah juragan makanan lagi singa dangdut. Wow, tinggalun. Juragan tinggalun. Juragan batur salembur baraya sadesa tuh yuk urang biawak yang uspadanya singa dangdut na Majalengka ngan ayah hiji-hijina di Majalengka naon teh nya eta Putra Giri Kerangkeng juragan Di mana? anu di Pasir Ipis benernya mana nyangir teuing singa dangdut naon ieu teh apaleun Berarti dewek anu ketinggalan. ya apa Putra Giri Kerangkeng singa dangdut Majalengka anu ngan aya hiji-hijina tah Gas. Ayeuna geura laksanakeun tugas di kaula. mohon juragan mohon Sok. jadi nyangget namangkat teh neangan si ieu teh Dituguan. ya benar ayo Sakedah mah sok nikalkeun bae. Oh, nyanek ieu. Ereng ngajak ka mana? Jalan-jalan di situ. Nyaan. Aya cisna. ya loba tah Di neneng teh. ayo Ka mana? Ning tebing-tebing. Ka mana kita aman Ibu hajat. Acan aya ka mana ibu hajat ayo. Tadi bener Pak Hajat geus. Geus. Tapi Ibu Ieu nama teh acan. Oh Ibu Hajat. Artinya kumaha meureun kurang. Kanggo ongkos mobil. Nuhunkeun ka ibu hajat atunya. Terus saha deui nya? Ibu Hajat teh seueur keluargina seueur. Seueur pisan cenah. Seueur. Aya bos bandara. Aya bos bandara. Eta. Eta bos aya bos rongsok nih. Aduh. Ieu mah moal mahi jeung ongkos mobil oge aa. Mainnya Tingali. aduh aya 2000 nya. Aduh, Bajai. Atuh nah besi enggak. Malai baso. Disauran ibu hajat tadi kan ibu hajat. Ibu Hajat. Mana Ibu Hajat? Yang sok ku aa. Kumaha aa bager anu kasep? Neng teh teu izin kitu lanjutan kieu sareng AA. Nyoh itu ih Pak Hajat. Padahal mah gadah. Ya, itu iya si Neng. Itu nu mawana. Neng ka dia. Aya naon ieu teh? Si Neng keur onet ieu jeung budak anu awas kieu. Nyada ieu mah kapopo hati. Apaan cek si juragan kumaha? Nya eta mah urusan apa? Tuh bisa gitu. Aya mah kieu pilih ka naon si Neng. Ieu mah pilihan hati. Tuh bisa. Bener tuh bisa. Tuh bisa. Bisa gitu. Tong sok ikut campur. Ieu mah
urusan abdi. Iya urang. Didinya saha. Urang ketugasan di Juragan sama pageun si Neng. Abdi anakna juragan. Nya. Ku Juragan Ulah ikut ditah campur, si ulah Neng. ikut campur masalah abdi. Tuh bisa gitu urang ieu sapancang geus di modal geus di Juragan. Jadi urang kaca kudu tanggung jawab. Mawa si Neng uwi, mawa si Neng balik deh ka Juragan. Ayeuna nanaonan si Neng. Nanaonan si Neng jeung budak lalaki ieu. Naon sih ieu? Budak lalaki saha? Nyawios da ieu mah kabogoh abdi. Urang bogoh ka dieu. Tuh naon anu bakal diala, naon anu enggakeun di lalaki was kieu. Sanaos kerjaan seperti ieu ge. Ya, geus. Da rezeki mah pada mawa a. Pokokna mah urang bung nyaho, bener teu? Urang bung nyaho. Encet tugas di Juragan ti. Alim. Abdi mah Juragan, entos lah. Juragan. Oi. Ieu Neng aya di dieu kepanggih tag. Nah, tuh. Juragan nang Kumaha? Abah teh sok Hah? ikut campur bae masalah ikat teh kunaon Abah. Salam ieu teh ikat teh nurut ka Abah. Tapi lain kieu carana. Masalah Iya, teh jelema moal buka. karena Abah. Tapi ieu nu teu boga teu pantes dijodoh si Neng. Si Neng mah jelema anu sakana kacukupan, rugi anto. Ima, kenaon ogoh ka model kieu. Abah memang gaduh sagalana. Tapi rasa teh. Coba Abah rasakeun. Salila ieu ikat nurut ka Abah. Tapi ieu mohon Abah. Teu we sakitu. Wiwirang abah deuk dikamanakeun. Boga minat anu naon anu bener. Loba keren. Lalaki anu kaset nu beunghar. Ngajodoh si Neng lain nu model kieu. Alim Abah. Naon model kieu. Yek, bawa. Alim Abah. Yek, bawa. Alim Abah. Bawa. Alim Abah. Ayo. Geret. Ayeuna tugas marane beresan sabab ieu bakal jadi cucuk kang kene lamun diantar ayo kumaha carana be Alim Abah. eh Ulah kitu.
Ya Allah. Ya Allah. Alima. Abah ya Allah kan gila-gila teh. Wia. Ya Allah. Ah, 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 ah.
cik se cik se cek cek Abah, Abah tanya antos moal ngaridoan. Salami ieu teh ikat teh nurut ka Abah teh. Naon teh hoyong Abah teh ku ikat teh gitu. Justru nyai ku abah ngalakukeun punya ka nyai. Abah mah tanya coba pikirkan perasaan Abah. Nyai nyai teh anak dina abah pulhat nyai dihentikeun nyai. Abah, moal aya jalmi anu mengakui Abah sebagai orang kaya. Lamun jalmi di dunia ieu terlahir kaya. Moal aya jalmi anu mengakui Abah berkasta. Lamun di dunia ieu jalmi sadaya berlahir kasta. Moal Abah. Tapi nyai abah hayang dodo nyai teh jelema beunghar. Abah, Anu sadar jeung abah anu hartana sarua jeung abah. Abah embung boga menantu anu pakeun tat bahan. Oke radang korek-korek cok. kan anu penting halal Abah. Ingat Abah, harta teh cuman titipan Abah. Ulah sok beda-beda geuting jalmi antara anu miskin sareng nu kaya. Kapitalisasi nama yeun neng. Oh anu beunghar. Dihina nu dihina mah tetep anu makalat anu teu boga. Kabeh nu beunghar dihormat. Kabeh
kabeh nu beunghar dianggap bisa segalana beda jeung marahan, beda jeung nu miskin han jadi kekek kelilan. Tapi ku jalmi anu boga iman Abah, sadaya jalmi anu terlahir di dunia ieu sadayana sami, erek miskin erek kaya sami Abah, dilahirkeun ka dunia ieu kaayaan sami teu gaduh nanaon. Terus ayeuna Abah katitipan sakitu manehna bet ngabeda-bedakeun. Ingat Abah, ingat teh nyaah ka Abah. Lamun nyaah ka Abah lain kitu carana Nyai. Geura teangan jodoh lo datang ka Abah si kumaha si Nyai geus boga jodoh acan. Nyai geus boga pisalakieun acan. Loba nu beunghar anu sadarajat jeung Abah. Tapi nah Nyai ka jalma model Da kumaha deui Abah, ingat teh tos bogoh kasih tos nyaah kasih nyaahna kasih sami nyaahna Angna bogoh bakal nyeubeurkeun beuteung. Eta bogoh bakal bisa meuli motor, eta bogoh bakal bisa meuli mobil. Moal Nyai. atuh da Abah rezeki mah pada mawa tos nikah mah. Betnya ku Allah teu deui rezekian teh. Anu penting mah ayeuna katingali si Aa daek usaha naon wae. Kanggo nyemponan sadaya keperluan Ika, kebutuhan Ika. Ayeuna Abah pur terserah. Terserah si Nyai. Jik, rek kidul jung, rek ngalen, pek. Abah moal dek urusanan deui. Iya terakhir di Abah. Lamun si Nyai ke melaan lalaki model kitu, jik. Tapi Ika kayaknya apa? Pokoknya Abah tuh paduli. Abah. Ya Allah si Abahnya. Abah atuh kumaha? Ieu teh naon? Naon? Bet nyang hiji. Geus hiji bae. Menilami ieu teh Aayanto. Abah ka dieu Abah. Abah. Calon minantu Abah. Bahaya. Tingali heula. Angger wae malarat mah miskin. Ayeuna mah tos gaduh padamelan Abah. Ayeuna mah tos berubah Abah nganggo ejas. Malamun eta mah. Tingali heula. Moal Abah. Enggak. Tingali heula ayeuna mah tos make ejas Abah. Tingali. Tah ieu mali dia Abah. Ieu Abah tah calon minantu teh. Ayeuna mah disetujeun tos ngangge ejas ngangge dasi. Pas
pasti di damelna di gedung-gedung tinggi. Nang di mana nya ini? Manajer ya manajer. 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 Manajer naon? Manajer kenjer. Anu penting mah usaha abah. Boga pabrik genjer. Manajerna ya. Tuh ibu-ibu anu marlakna. Bapak-bapak anu maraculana. Tuh manajer. Pasti loba duitnya. Tuh loba duit tembongkeun Ngen ulang sok nyerahkeun ngen tahu. Kumaha kumaha. Bisik teh direstuan deui. Ayeuna mah mending di Tua. Geus bogoh tuh. Make kacap. Make Tembongkeun kunci mending di satu jua. berat. Beunghar manajer. Hah? Beunghar. Taroskeun abah ieu tatanggina sadaya bah. Sok taroskeun. Sok. Tatanggina. Bumina tingkatnya bu. Tingkat. Kahandap. Nya kaluhur abah ai tingkatnya kahandap. Ya Allah. Nyangga seksi. Cocoknya bah. Pengantin baru. Dan Bener teh. Bener. Ya, sok pengantin anyar ayeuna mah lah kieu mah. Nyaan. Hah? Kasetnya mah. Siga ieu Pak. Aliando-nya mah. Aliando. Aldebaran. Andin Aldebaran. Bener. Pengantin anyar sok ayeuna mah. Abah. Iya. Mahkotana eueuh leungit. Mahkota teh di mana tadi anu dikantet ku duit teh bah mahkota. Jika nyuhunkeun deui kan. Aduh. Ya. Tuh kasih. Bokap tutup. Diarak. Joget bukan teu kawin jeung nonok. Iha.
Saudaraku, hadirin bermanfaat sobat. Akhirnya sajian demi sajian yang kami hadirkan cukupkan sampai di sini saja.